ngopi gua duit. Utang geus numpuk bae di warung lah. Ngopi aing ceritanan deui. Yeut aing. Tah aing jali bae ka ditu lah ngutang. Keun bae di bere deui tukang dagang lah. Hayang ngopi, ngopi hayang, hayang ngopi, ngopi hayang, ngopi hayang, hayang ngopi, ngopi hayang, hayang ngopi, ngopi ngopi, hayang ngopi, ngopi hayang, hayang ngopi, ngopi hayang, ngopi hayang, hayang ngopi, ngopi hayang, hayang ngopi. Suara si Ngopi Aman. hayang, Mana itu budaknya? hayang ngopi, ngopi hayang, Woi, si Aman, ke mana? Nak ngopi ke warung. Emang sih bawa duit? Nak kopi ke warung, hah? Urusan eta nu aing dipikiran ge aing teh bukan duit. Gawe itu. Ngutang daek. Mayar embung di sia. Masalah mayar mah tenang bae, rezeki mah itu dihareup. Mana? Ini mau ngongkong. Ai sia si kubal itu bali teuin. Anggeus lah, aing meuneun ka warung. Ngopi-ngopi di ditu mah. Tolong, Gus. Oh, anggeus aja sia mah tolong. Ngopi. Hayang ngopi. Ngopi hayang. Ngopi hayang. Ngopi hayang. Hayang ngopi. Kopi hayang. Teh, pesan kopi. Pinaon, Bang? Biasa teh. Kopi hidung. Masa aing pesan kopi hidung doangnya? Jauh baturna mah teu ngeunah. Naon kira-kira baturna? Teh. Batur kopi hidung sih naon? Aya ye goreng cau mah daek teu. Anggeus sakalian bawakeun jeung goreng cauna hiji. Deka hutang apa mayar? Biasa teh, kasbon. Kasbon bae, hutang ge geus numpuk. Heeh, solobe teh kagak dibayar. Oh nya, kedap nya. Siap, mantap. Nuhun teh. Heeh, Mang. Kuda, kalajengking, timbangan, lalai. Mantap aman Cio, kopi hidung jeung orang cau. Sedap gurilok mantap. Wah mantap ya goreng cauna. Panas kan ya? Kan. Aduh, aing geus hiji-hijina. Yang ngutang deui. Bang Arman mah di warungna tidak bayar. Woi, balik tuh sebelah lotek. Bang, kemana aja? Balik. Dek tahun dia balik. Dengan ngopi dengan aing di dieu, bade kongko. Wih, atuh boleh. Siap. Siap kunaon man. Ngopi beungeut. Terus tampak dikit bae. Masya Allah. Sia si eta ngomong geus make hirup. Atuh aing hirup acung. Acung sia mah. Bener meureun, kan ngaran si Acung. Arman Cungkring. Cuek doang. Marisya sebenarnya aya naon? Ngeberokeun aing ka dieu. Jadi kieu bon, aing keur mikiran hutang yo. Hutang aing geus numpuk di warung geus gede. Terus emangna sia dek kieu baik itu? Sia teu hayang gawe emang. Urusan yang geus ngalamar ka ditu. Ka kulon, ka kaler, ka wetan, ka kidul, kulhum, Al-Fatihah. Eta si sia dek kongko per dek hadorot. Geus,
kuari mah kieu bae man. Sia daek teu dibere pagawean ku aing. Pagawean atuh Bon. Nggak mau ditangisangan anak bebek kambung. Aya ieu man pagawean mah di aing. Geus sia ulah waka mikiran gaji sasabarahana. Yang penting sa daek gawe bae heula. Heeh, pagawean kos kumaha heula aya hayang nyaho. Geus lah, kuari mah kieu bae ketemu di tempat biasa. Aing ayeuna mah balikeun kemareban anu cucurut. Kalau cucurut kembali lintuh moal cucurut sia. Lintuh cucurut aing mah daripada sia darunggal poe cungkring bae teu dek lintuh-lintuh. Balik tuh sia sih. Wis lah, aing balik heula. Haus itu balik. Kos di tempat biasa. Oh. Yang seru aja nih jadi isu. Ceng, Duit. Heeh. Mau lu jawab gua. Udah gua ngopi itu. juga. Ayo lah. Jangan ngopi dasar mati isu. Tang dengan si bonus di back gitu lah. Cuacanya mantep. Dingin. Atau mantap. Duduk. Kodanya. Kayak kowe kurang hebat aja. Ngechat. Ngomongin paket chatting teh aing. Balangsak. Apa aing? Kayak gitu. Ceng. Kayak arep, Ceng. Oh, udah dulu. Ayo lah. Ayo. Sampai mana ya? Woi. Oh. Sia si kunang torau gantuin. Aisyah kenaon kuman di dia. Stoke 7 mulut bae can kaparaban. Kukunyin, leutik, cungkring. Kasih sia ngomong. Kos bangkai hirup. Aing kenongan bondes di dia ya. Naon tuh sia man nonggon bondes di dia. Wah sia mendek mojoknya. Meureun sia mendek mojok jeung si bondes. Naon sih sia? Aing keur boga bisnis sia jeung si bondes. Bisnis naon tuh? Bisnis dog hurang. Geus lah Ceng lah. Kudu sawah diajak ngomong. Geus moal bener. Terus itu sia. Oh, ayo Ceng. Ngomong jeung budak bali teu. Korogan tadi budak tah. Keur ngeunah santuy di dia. Aing keur ngeunah santuy di dia. Kagetkeun ku budak. Sarial kan. Ngomong jeung jelema bali teu. Terus, Ceng, kemana? Ke warung, Bon. Ngomong-ngomong saya urusan naon jeung Acung, Arman Cungkring. Sih urusanan sih. Ya dikali nanggo di ditu tuh. Bos cacing dan dahar 7 mulut. Ayo si sia teh, Ceng. Ayo ngomong teu kokobok. Ayo boga bisnis ye jeung si Arman Cungkring. Ayo boga bisnis ya, tolong ngajak-ngajak. Sia naon sih hayang diilun bae. Bisa hayang dekat ditu. Waktu ngobrol jeung sia. Ayo usah, Ceng. Ayo ngopi lah. Ayo ngobrol ka ditu lah. Oi, Man. Bondes. Jangan guys, kemana nanggung di dia? Aing kebal ya sih nungguin si di lumutan aing video. Berapa nyampe ke lumutan? Kita, Man. Oh, pugu. Sebenarnya aing diberi pagawean naon ku sia. Geus, hayu. Mari mah ilu bae jeung aing. Ka mana? Hayu pokona mah ilu belah. Ah, siap berangkat ayo. Tuh, Amel. Cenah aing pagawean. Oh, dio.
Tah iya pagawean anak ngadukan teh kebo teh teh sia Sia sih ku balito. Masa yang diberi pagawean di tah ngadukan teh kebo. atuh kan ieu sarokana bae meureun pagawean cenah sia yang pagawean deuleu utang sia geus numpuk meureun di warung is kieu ge sarua menghasilkan duit daek henteu Birakuna sia si Bon. Aing geus kasep kieu masa di tah ngadukan teh kebo. Embung aing. laju sia embung tah ngadukan teh kebo Bung bau. buset eta sungut bau tampalan ban Bung toin aing gawe kos kieu lah naon. Kita ngadukan teh kebo. Nyen gawe ka kota aing. Balik aing ka imah lah. sia malin kitu aya dibari pagawean embung orang ka kota bae geus sia ka ditu gerak amat syukur tah sia kitu lin Kenyakan sia ku aing. Ka uyut aing sia digentayangan nih sia. Sabodot teuing Aing deui. Dahun geng sia. Aing bere pagawean ku Bondes, ku teu jelas. Aing nyen gawe ka kota bae lah. Tengah rantau aing. Meh beunghar. ai sia kunaon man ulah sieur ya tuh Apa kata nanti makan rendang. wari mah teu main mah sia da teu dibari pagawean ku aing Pagawean lah Bon. Kan ngamun ditangis sama anak bebek kamu. nih aing pohon Salaman kadi itu. Kampul ke kalian kawetan. atuh aing hirup acung Aku siapa? bener meureun kan ngaran si acung Arman Cungkring cuek